Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12. Faidah kalimat. Al-faidatul khamisatu. Ari ieu eta faidah anu nomor kalimat. Ani saestuna kuring roaitu eta ningali kuring annasa ka jalma-jalma yadumu anu gawe nyacad itu nas yadumun anu gawe nyacad saha ba'du sapalihna itu nas ba'don kasawarehna deui wa yagtabu jeung ngagibah menggunjing ngomongkeun saha ba'duhum sawarena itu nas ba'don ka sawarena deui fawajadtu teras manggihan kuring zalika kana itu yadumu ba'duhum ba'du jeung saterusna minal hasadi tina sabab hasud fil mali dina harta wal jahi jeung pangkat wal ilmi jeung ilmu fata'ammal tu teras mikir-mikir kuring fi qaulihi ta'ala dina dauhan Allah ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya ayat nahnu qasamna bainahum al ayat surah Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu ari kami Allah qasamna eta ngabagi kami Allah bainahum di antara jalma-jalma ma'isyatahum ngabagi-bagi Allah ma'isyatahum kana kahirupanana itu jalma-jalma tanah fitnas fil hayatid dunya dina kahirupan dunia fa'alimtu teras apal kuring nyaho kuring ngarti kuring bahwa annal kismata sanyana ari bagian kana et bukti itu kismah minallahi ta'ala etati Allah ta'ala fil azali di azalna di azalina fama hasadtu maka teu gawe hasud kuring ahadan ka saurang oge waraditu jeung ridho kuring bi kismatillahi kana bagian ti Allah pamasihan ti Allah taala tingkahna maha luhur Allah. Faidah nomor kalima tina kisahna Syekh Hatim Al-Asam kanu janten guruna nalika ditaros kanu janten guruna Syekh Hatim Al-Asam nyarios kisah Syekh Hatim Al-Asam nalika nuju ditaros nu jadi guru nate bahwa anjeun geus bebarengan jeung kuring salama 30 tahun tegasna Syekh Hatim Al-Asam teh masantren 30 tahun di saha di Syekh Syakik Al-Balkhi. Salah sayos ditarosna anjeun geus meunang naon salama masantren teh. Geus 30 tahun bebarengan teh meunang naon? Hatim Al-Asam anjeunna ngawalor kuring meunang 8 faidah. Nu kamari tos dibahas. Ayeuna faidah kalimana? Nomor kalimat tina faidah anu 8 teh saur Hatim Al-Asam kuring ningali ka jalma-jalma teu saeutik loba jalma anu nyacat anu nyawat, anu ngahina, anu moyok kapapadak manusia deui.
wa yaktabu ba'duhum ba'don, aya nu ngahina, nu moyok, nu menggunjing antara papada manusia. Didinya kuring ningali jeung manggihan fawajatu dalika minal hasadi. Ternyata kalolobaanana jelema nyawad kabatur kabaladna deui. Ternyata kalolobaanna jelema anu ngahina kapapada manusia deui. Ternyata loba manusia anu moyok kapapada manusia deui, kabaladna, kadulurna, kanulaina. Ternyata faktorna teh, penyebabna teh minal hasadi, hasud fil mali tina lantaran harta. Si itu mah usahana maju diomongkeun karena sabab harta. Berarti nu aya dina pikiranana karena iri, karena sirik. Pedah batur leuwih maju daripada urang dina hartana. Wal jahi, iri, sirik, hasud tina sabab pangkatna, kedudukanana. Si itu mah geus S2, si itu mah geus jadi manajer, ari urang pagawe keneh, karyawan keneh. Uningan si itu mah geus jadi ustadah, ari urang mah encan. Wasi itu mah geuningan geus jadi direktur, ari urang masih kene karyawan. Sirik. Karena sirik eta ngahasud, iri, dengki, tungtungna kabatur moyok, kamanehana moyok, ka nulaina moyok. Wal ilmi, nu katiluna aya deui jalma teh moyok kabatur, nyawad kabatur, nyacan kabatur teh wal ilmi, hasud tina sabab lantaran pangartina batur leuwih pinter daripada urang, sirik. Nu padahal teu kudu kitu. Justru nu alusna mah batur leuwih unggul daripada urang teh jadi motivasi jang diri supaya diri leuwih semangat, leuwih bener ngajina, leuwih bener kasabna, leuwih tawakal ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saur Hatim al-Asam teh kitu. Tah kalobaan jelema teh kuring teh kitu. Ditingali ku kuring teh. Didinya kuring mikir. Mikir kumaha? Mikir kana dawuhan Allah. Nu sakumaha disangemkeun ku Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Bahwa Allah nu geus ngabagi-bagi manusia dina kahirupan duniana. Geus diporsikeun ku Allah teh. Sri kumaha, Sita kumaha, Ajeng kumaha, Masitoh kumaha, Imel kumaha, geus diposisikeun ku Allah. Da ari hayang nama atuh keluar sekolah langsung gawe bleg jadi naon? Jadi direktur kapake. Geus diposisikeun ku Allah. Jang anak keluar di sekolah umpamana bingung ku gawe, geus diposisikeun ku Allah teh meureun eta teh kanyaati Allah supaya jang anak teh jadi penerus di lembur batu lempar. Ulah leutik teh. Usaha eukeur, ikhtiar eukeur. Tinggal orang gede tawakal ka saha? Kau, aya geus kudu kumaha deui? Kahayang mah begitu keluar kuliah teh langsung bleg urang teh diterima di perusahaan, diterima di perkantoran, tapi teu kitu. Geus aya fil azali di azalina, da geus aya bagianna saur Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami nu ngabagi-bagi anjeun teh. Sakelas baheula keur waktu di jang anak aya sabaraha orang. Tarohnya aya 20 orang tina sakelas. Begitu keluar ti sakola nu 20 orang teh beda-beda. Beda-beda nu 20 orang teh. Aya nu gawe, aya nu di imah, aya nu nuturkeun kolotna, aya nu asup ka perusahaan, aya nu asup ka bla bla, aya nu jadi karyawan, aya nu cicing di lemur, aya nu ngamakmurkeun lemur. Beda-beda. Nah nu kosamna kami nu ngabeda anu ngabagi-bagi teh.
Nu nangtukeun teh kami. Bapak boga balad babaturan usahana maju, heueuh da meureun di dinya sirotna, di dinya jalanna. Nah urang mah kieu, teu meunang nyebut nah urang nama kitu, syukuran untung keneh ente bisa hirup. Untung keneh loba nu nyaaheun ka urang. Untung keneh loba nu merhatikeun ka urang. Jadi ulah sok ngaleuwihan kana aturan ti Allah jeung ulah sok nyanyahoan Allah bawa nu ditakdirkeun ku Allah ayeuna lain bawa deui nu ditakdirkeun ku Allah ayeuna urang cicing siga kieu di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah eta nu pimaslahateun jang urang. Kata saja. Nah itu. Jadi ulah sok leutik hate. Bisi isuk pageto ente kaluar ti sakola bingung kunaon abdi, meureun kanyaah ti Allah. Ente teh porsina mending keneh di dieu cicingna kieu. Bapak keluar ti pasantren tuluy kuliah, keluar ti kuliah nu aya dina pikiran teh, duh lamun urang gawe di perusahaan euy, lamun urang gawe di pabrik mobil, gawe di pabrik motor, gawe di toko ternama atau napi di perkantoran, cek pangeran teh teu cocok bung kamu di air, kamu cocoknya di awang-awang. Teu cocok bung di dinya ente mah cocokna di dieu. Blok dikersakeun ku Allah abdi ayeuna kieu, di dieu kieu ayeuna tapak damel Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum. Nah, sing emut ka dinya. Jadi ulah sok iri, ulah sok sirik ku harta ku pangkat jeung ku pangarti batur da sadayana parantos dibagikeun ku Allah, ditempatkeun ku Allah, diposisikeun ku Allah. Tinggal jadikan posisi nu ayeuna, kondisi nu ayeuna sebagai sirot urang ka Allah Subhanahu wa taala. Jadikan lamun teh mah Sri ayeuna gawe di hiji pabrik eta teh jadi sirot Sri supaya urang deukeut ka Allah Subhanahu wa taala. Ulang ngadon jauh. Beruntung gawe umpama di pabrik tapi bisa keneh ngaji, bisa keneh riadohan, da teu saeutik. Teu saeutik ulah jauh-jauh alumni sorangan, alumni bapak. Kurang kumaha ngajina lila, dibere pagawean, dibere perusahaan, alhamdulillah katarima dina tempat pagawean. Teu bisa ngaji-ngaji acan saminggu sakali. Da sibuk jeung capek ku pagawean, ulah nepikeun ka kitu. Teu inget kana kuba-kuba acan. Berjamaah geus tara kaburu, pangajian geus tara ka naon samper. Beruntung urang teh. Nu kitu teh ku Allah diporsikeun tempatna di dinya tapi teu dijadikeun jalan pikeun deus ka Allah. Urang kudu cicing dina tempat naon wae bentuk tempatna tapi sing ingat eta tempat kudu jadi jalan pikeun deus ka Allah. Ulah nepikeun ka alhamdulillah urang naon katarima dina perkantoran, katarima gawe tapi eta tempat anu ku urang dicicingan teh, posisi nu ku urang ayeuna dirasakeun teh henteu jadi jalan pikeun deus ka Allah, pikeun deukeut ka Allah. Daun beuki jauh we, atuh lamun kitu mah bener. Ternyata wa mal hayatud dunya illa la'ibu walah wazina. Dunia dengan saukur tipu daya nipu ka urang geuningan beuki jauh urang teh jeung pangeran teh. Matak beruntung boajang anak kitu teh. Supaya urang ulah jauh ti pangeran sok bisi maneh mah tuh da lamun gawe teh umpamana matak dijauheun maneh teh ti pangeran teh teu geus ulah waka gawe. Ente gawe ayeuna ngan sing ingat, ente sing ingat bahwa isuk pageto mun ente usaha, mun ente kasab, mun ente gawe, sing ingat balik rek ka mana? Dikubur moal mata ku duit. Dikubur moal mata ku mesin. Anggar dikubur ku saha? Ku manusia. Laras. Tuh. Jita, 5-nya. Al-faidatu sadisatu ari faidah nomor kagenep tina kisah Hatim al-Asam nu ditaros ku janten guruna Sakik al-Balhi. Ani saestuna kuring roaitu eta ningali kuring annasa ka manusa. Roaitu ningali kuring annasa ka manusa yuadi nusilih musuhan. Nusilih naon? Patojaiyah sahabadum sawarena itu nasbadon kasawarena di ligorodin karena ayat tujuan nusejen
Wasababin jeung karena aya sabab musejin pata amal tu tuluy mikir-mikir kuring kaulahu kana dawuhan Allah Subhanahu wa taala surah Fatir ayat genep. Surah Fatir ayat genep. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu uduwa. Saestuna setan saestuna ari setan lakum pikeun maraneh kabeh aduun eta teh musuh nu nyata. Fatakhidu maka kudu ngajadikeun maraneh kabeh ka itu setan aduan kana jadi musuh. Falim tu tuluy ngarti kuring tuluy apal kuring annahu kana yen saestuna kalakuan jeung tingkah lata juju eta teu meunang. Naon ada watu ahadin ngamusuhan jalma goiri syaitonin salianti setan teu meunang ngamusuhan setan kajaba teu meunang ngamusuhan manusia kajaba setan ya teu saeutik jalma loba nu silih mumusuhan tina sababiah naon tina sababiah faktor nu sejen tina tujuan anu lain tina sabab-sabab nu lain. Bisa jadi mumusuhan karena faktor ekonomi, bisa jadi mumusuhan karena faktor pakasaban, bisa jadi mumusuhan karena faktor manusia deui. Bisa jadi mumusuhan karena faktor loba hal. Nu matak jadi mumusuhan. Tapi aja naon wae halna ulah matak jadi musuhan. Ulah matak jadi jalan pikeun mumusuhan urang jeung batur gitu tah. Ya. Bae batur ngamusuhan ka urangan urang ulah jadi musuh jeung ulah ngahajakeun neangan musuh. Imang ngahajakeun yang kararasa musuh ya. Saha nya musuh urang yang rarudet ieu duh. Gitu. Urang hayang pasea. Jadi saya teh malam hirupna teu pasea teh teu bahagia gitu. Aja mah gitu. Jadi kebahagiaan eta jalma teh di mana musuhan. Nah, anu akhirna kuring teh ngemut-ngemut mikir kana dawuhan Allah. Dina surah Fatir ayat genep kieu saestuna setan eta musuh pikeun anjeun musuh nyata pikeun aranjeun maka anjeun kudu ngajadikeun musuh ka setan. Karena kitu berarti jeung manusia mah ulah mumusuhan jeung pada manusia geus we mending keneh musuhan anu geus jelas sebagai musuh urang saha setan. Urang boga musuh urang setan kulantaran musuh urang teh setan ulah sok neangan musuh deui manusia riweuh ku setan oge urang teh ari urang mah kadang-kadang fokus teh musuh teh ka jelema deui rarasaan setan mah lain musuh urang karena setan lain musuh urang tara dilawanan ku urang teh setan teh ngadon dituturkeun ka hayang setan teh ku urang teh da rarasaan musuh teh saha batur jelema. Hadi teh. Jadi dina pikiran urang mararasaan musuh teh batur, jelema, tatangga, ya. Karena paributan awewe musuh urang, karena paributan lalaki eta musuh urang. Rarasaan teh eta musuh teh. Padahal aya musuh anu geus jelas diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an. Mana inna syaitana lakum aduun. Geus jelas tinggal nu dimusuhan ku urang mah setan ulah sok neangan deui musuh ku setan oge urang loba kaelehkeunana dan neangan deui musuh manusia atau musuhan jeung papada manusia atuh beuki riweuh tungtungna musuh anu nyata kapopohokeun musuh anu lain sakuduna ku urang ngadon hayeun we dijadikeun pokok jadikeun naon tujuan